Hei, Aduh. Mah, ayo. Bernaon ngalamun? Baik. Kunaon ngalamun? Bingung pula. Terus di mana didinya? Tas jalan-jalan biasa. Jalan-jalan kemana tuh ngajakan tuh? Dan ningali huma, Kumasaan tinggali. huma batur. Kumah ieu. Aku bingung. Pemajikan minta bae duit jeung Bang Emok. Kumaha eta Bang Emok? Pancena, pan arnya hari bulan puasa mah setan-setan udah talian. Hari kamari teh pejar lockdown. Bang Emok tadi talian ulah arasup. Ari ieu aya keneh ka imahnya pamajikan minta ka urang. Jeung Bang Emok cenah rek setor. Ari urang ti mana pan teu gawe. Puguh ti tadi imah. Kapan sakuduna mah eta teh nu ngaranna Bang Emok teh ayeuna geus aya anjuran ti pamarentah jang naon lockdown. Tah eta teh berlaku jang seluruh Indonesia. Kuduna Bang Emok teh ulah aya istilahna nagih ka imah. Tah kitu puguh ge mun Bang Emok di talian ulah nagihan ka imah mah meureun tenang urang tapi pamajikan geuning menta eta ka jeung Bang Emok cenah kitu. Jabapan urang teu gawe ka ditu ka dieu lundang-lindeng si emplud ngaranna ge. Coba di imah. Eta nu ngaran di imah. Isuk bayem, beurang kangkung, sore daun imba, geus hararejo meh eta balong. Teuing. Yo, Jumadi. Kapan geus ulah ka balong? Kumaha kitulah ka balong? Kapan ari lauk ceuk ilmu kasehatan cenah? Heeh. Kapan ari urang teh meureunan eta ka balong teh kecemplung teh ka balong. Heeh. Si laukna teh di dahar ku urang lin. Heeh. Cenah tah ceuk menurut orang kasehatan mah eta teh jadi penyakit. Oh no. Kumaha? Geuning maneh dengat ayeuna masih kena aya helikopter di imah. Helikopter naon? Kapan eta nu pake cemplung nurunkeun ti luhur. Gitu. Tuh udah masuk ke balong, sok nago gue kieu ye. Tah, itu. Ulah. Da sok asa enak asa barijil kabeh. Ayeuna mah geus teu meunang. Nah ai maneh di imah teu boga sapiteng. Sapiteng. Eta nu paragi nampung. Sugan sapi, ada sapi mah aya nu tetangga mah. Lain imah sapiteng nu paragi nampung ai urang. Setoran. Ade eta mun nyieun. Ade nyieun. Sabaraha beureun biayana? Biaya mah murah. Tinggal ku urang ku sorangan. Gali. Teu kudu nginjem ka Bang Emok. Teu kudu. Ulah dinambahan hutang ka Bang Emok. Eta mah gecul be ku urang. Nyieun. Tah engke sesana. Jang sagala rupana tinggal laporan ka pemerintah satempat. Nya tuh. Amin aya bantuan. Regreg ari kitu mah regreg geus kudu ekim sapiteng beunang Bang Emok ari geus di talian mah teu asup deui ka imah. Regreg ayeuna mah. Kan eta bae isuk-isuk kangkung deui, bayem deui, daun imba kumaha. Yo, mantak ge deungeun sangu teh siga urang di jadwal. Loba di urang mah. Naon bae eta? Endog. Endog? Heeh, endog. Di kumaha eta endog? Tah, siga urang mah geus aya menu-menuna di imah teh. Siga poe Senen jeung dadar endog. Nah, poe Salasana ceplok endog. Wih. Dipurulukan bawang. Poe Rebona ujung kulub endog. Kulub endog. Di poe Kemisna teh
aya deui opor endog. Wih, sedap eta sedap. Poe Jumaahna. Heeh. Nah, pindang ngan endog keneh. Oh, pindang pindang endog Wih, ngaranna. Sip. Tah poe Sabtu Heeh. endog anu make kecap. Wih, Kadang-kadang kumaha? lamun kurang keneh jeung cangkangna digares. Wah, nya cangkangna digares atuh. Kapan kurang? Oh, heeh. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumaah, Sabtu. Tadi jadwal 7. kabeh. Hari Minggu, naon Hari Minggu? Minggu mah hasilna tah ieu bisul wing loba ngadaharan endog. Kemisna jeung ceplokna poe Jumaah kurang mah di ieu anu di siga di oseng gitulah anu di alaan nu digoreng Sejen kan dok kabeh anu ieu dok kecap tapi ka cangkang nage digares dok aku budak pakai taplum. Aduh. Endog ieu mah. Lu geus banget ge siga endog meureun awak uleud deui. Aduh. Aya bae. Yeuh, nyari deui. Aduh.